Besti mau jajan nggak? Boleh? Oh, aku ada rezeki. Wah. Aku kasih buat jajan kamu. Ya, makasih ya ganteng. Siap. Besti, nanti. Ya. Kamaran aja, sinario ini tarik isin kia. Saya di basecamp nih. Jangan peduitin. Sangat sendirian saja ya? Ya, aing teh batur dari Ima, aing teh yang ulin nongkrong kali. Eta duiteun aing teh. Ada duiteun? Ya jelas ada lah. Aing ajakan dong, kalau Anda duiteun aing ajakan ilu lah. Gampang. Aing kan butuh motor gadean. Aing butuhan motor gadean. Heeh. Tepat. Anda punya? Ya jelas aing buka dong. Motor apa? Butuh motor gadean. Butuh motor gadean aing. Dilacek aing aya pisan. Aya aya Honda Beat. Oh. Aing aya nu keur butuheun. Yang batur deui sorangan. Jeung batur deui. Aing sorangan. Teu pan aing teh kecalo, aing teh keur diajar jadi calo, aing teh pan usaha lieur aing. Atuh lamun dia calo, aing sarua calo. Aing mau komisina ya. Aya komisina aya di dieu mah 0,5% mah ya. Kalem lumayan jeung pan aing teh keur diajar calo aing teh pada aing teh ulang-ulang di imah pan aing teh pan. Bukan aing di dinya jeung bapak jeung pamajikan jeung batur deui. Jeung batur aya nu butuheun aing teh kalau keneangan. begitu Anda camat, aing camat. Berarti kita camat matuh ya. Iya. Calo motor. Motornya di mana itu? Aing dong ke kuaing sabar ke cek aingna. Oke? Deui mah komisina gede, Mang. Biasana lamun komisi motor mah 30%. Ya jelas lah, pasti gede ya, Mang. Gede jeung urang 20. Kan aing teh teh kieu ya, Mang. Kayak 0,5% lah. Tuh. Ya. Ayo kumaha. Ieu mah geus boga aya duiteun ieu mah aing aya komisi ti dituna. Aing teh boga jeung cecekelan. Injeu mah 100 heula. Asa teu ngareuna rasaan aing euy. Heung kapan menang komisi ke dibalikeun deui ku aing. Ada konsepna lain kitu mah. Heung ke dibalikeun deui ku aing, ke dibalikeun deui bener ieu mah. Ya, Aslina didinya calo. Aing sarua calo. Heeh. Mengapa seorang calo minjam duit ka aing? Heupan ke digantian ku aing aslina ieu mah kepan aing menang komisi ke ti ditu ti jalmana. Berehan Mang. Ami jadi. Ke aing ke motor teh tulus aya duit aing geus. Ya moal atuh nyebutkeun teh tulus kumaha geus ku aing teh neangan ka dieu genan. Rahaja aing teh neangan ka dieu teh aing teh. Nya ari konsep nama kudu nama menta teh tinu butuheunana nya. Oh, benar. Nah ka aing geuna. Heupan ketinggal motong komisina ke nu bagi dua, ke komisi teh urang teh menang komisi, Mang Nur menang komisi. Engke bagi dua ke komisina tang, ke nu aing potong 100. Ieu calo rada sebling aing teh percaya aing. Bener aing emang ke gantian ke mun 100. Heuh aslina 100 ku aing dipuguhkeun ka jalmana ayeuna. Asli bener aing mah. Aslina Bere Mang lah sok teu aman. Ada teka hati emang menyaing sebagai calo aing dipinjam duit. Heung ke dipotong, anu bagian aing ke potong 100 ku Mang Nur. Serius. Ya serius lah aing moal bohong ieu. Aing teh percaya. Nah, teu percaya kumaha. Heung ke pan aing kuna komisi ke ti ditu. Oke, mun misalkan eta komisina ge bagi dua. Hah? Bener. Aing nyebutkeun benernya, bener aing moal bohong aslina. Saya saya Mang euy. Perasaan ieu mah euy. Perasaan kumaha bener aslina aing moal bohong. Lah, aing ya, dengekeun ya dengekeun. Banyak aing ka bohong, kan geus pugu aing
aing teh di ditu teh menang komisi. Tak komisi teh kebagi 2. Teh aing asa teu meureun kieu. Oh haladi aslina. Serius ya? Aslina ke. Motor nama da aja dilacek aing bio, non bio, non teh beat. Heula aing rek meulih pempes jeung budak heulang ke digantian ke menang komisi ti ditu gitu. Ku aing rek dipuguhkeun ayeuna ka jalmana. Anjing dipuguhkeun kana anjing. Balik sia teh. Aing rek bebeja ka jalmana. Tah motor geus aya gitu. Kan langsung merehna merek komisi ka aing. Balik ya ku aing bisa digede ku Lu aing. pernah namanya balik kumaha bener aslina. Serius? Ayeuna ku aing dibawa duit lagi dan ka ditu. Asli. Asli bener aing mah. Awas ya. Tungguan dia. Aing teh rejang lamun bohong. Bener tungguan lagi dia. Aing ka ditu heula. Ayo atuh. Aing mugukeun heula aing ka jalmana aing. Awas ya. Teu bener tungguan. Tungguan. Aing asa teu ngeuna pamikiran mah. Gitu. Manehna teh dengan motornya, butuhan motor. Aing halah komisi ka urang ya. Tak komisina ka aing. Geus lah motorna pusing aing. Di deoh ku aing. Lumayan pan cepet lah. Kumaha we carana teh anjing aya menang duit mah. Halo? Iya sayang, aduh. Kumaha kabarnya kamu teh? Hah? Waduh, kamu. Iya, Oh, santai sama Awah. Yang penting mah. Hah? Oh, ya, siap. Tapi eta kumaha sayang? Nya eta anu kamari teh. Oh, siap. Ya geus kitu mah atuh. Kamu mesti mendingan ka dieu atuh. Hah? Aduh. Si Aji. Picu. Besti. Hai, Aa. Mau kemana? Mau ke depan? Mau ke depan. Sendirian aja. Ya. Enggak mau temenin gitu. Mau enggak? Enggak ah. Kok enggak mau? Jalan kaki. Jalan kaki atuh terus naik naon atuh? Mau motor kek. Kan enggak punya motor. Besti mau jajan enggak? Boleh? Mau? Aku ada rezeki. Wah. Aku kasih buat jajan kamu. Ya, makasih ya ganteng. Siap. Besti, nanti. Ya. Oke. Aduh, duit 100 nah. Tapi baiklah demi bebek Besti. Yang anda ipi duitin mah. Oh. Jauh satu. Ron, Mang. Aduh. Yang bakal cengir-cengir. Datang cengar-cengir gitu. Allah anjing. Hah? Aing make bon luka tulis tiwa. Naon? Bona naon aing mah? Hah? Aja we ka dieu. Aya naon kuya? Bona naon aing makar ka dieu geus di ditu teh geus dihareup. Aing teh keur butuh neangan ieu gadean motor aing teh. Butuh gadean motor, aing butuh gadean motor. Oh, nya. Oh, syukur atuh cager mah. Kumaha gitu? Keur neangan gadean motor. Cager aing mah awak mah cager. Hah? Keur butuh neangan gadean motor. Aya nu butuheun. Yalah, ayo masalah eta mah. Hah? Masalah naon? Aku sih balik sih teh ngomong naon sih sebenarnya. Aing keur butuh neangan gadean motor. Alhamdulillah, sehat ah. Alhamdulillah kumaha. Bang itu. Ih. Aing dasar si doblok. Cek aing. Aing keur butuh neangan gadean motor, aing butuheun gadean motor, aing keur neangan. Hah? Wah. De. Buset teh. Hah? Maneh keur butuh gadean motor. Nah, kena nyambung kan. Heuh, aing ge keur butuh neangan gadean motor. Maneh butuh gadean motor. Nya aing keur butuh, aya nu butuheun. Maneh butuh. Astagfirullahaladzim, balik deui. Siapa budak siapa ya? Aing teh nanya, maneh butuh.
butuh. Masih usara anjing. Oh, butuh. Pas aing kita tadi kayak ngomong. Ngomong sih teh, butuh. Pas aing kayak ngomong kita tadi, Allah, pangeran teuing aing. Kumaha tuh? Heuh aing keur neangan. Aing Naon? Aing aya. Aya. Aya aing. Oh, aya. Anjing, dasar di boy. Heuh aing butuh, aya. Butuh. Aya, aya. Tungguannya. Heuh. Si kunyuk teh teh. Aing kalau kamu kicangannya hareup penjelman nu kitu pacok. Nah, ini mau sepeda yuk. Hah? Nah, ini sepeda saya. Hah? Dibanding mana boleh motor mending kira ieu. Tuh. Hah? Mobilnya? Aing teh geus ngomong, aing butuh motor, lain butuh sepeda. Ya sepeda aku ya, pamili 100. Aing butuhna motor, lain sepeda. Astagfirullahaladzim yo. Unting ieu. Cek aing oge. Ieu sepeda saya pada we dicokot ieu. Hah? Sepeda saya dicokot wae. Maneh arek moal ieu. Nyam. Iya sepeda anak aing nah geuningan aya di dia. Dia. Kumana? Itu budak teh ceurik. Sepedana. Aing mah indungna nu ripuhna nama sia teh awas. Sini dia. Jalan sepeda batur karena di bawah tuh badak gitu. Si anjing. Bok cek aing geuna. Aing balik ah. Nini make cut prae ka jalan. Uing diteangan jadi tuh ka dieu aya di dieu. Naon? Heuh motor geus meunang aya gadean mah. Da aing mah geus meunang motor lagi. Geus meunang kumaha tadi? Ini tahu ngeunangan. Kan lila, nu nungguan mana mah lila. Tah, aing nu nganterkeun tah ieu murah gadean lagi. Sabaraha ieu? Ukur 1,5 juta. Aduh, aing itu jaban geus minta komisi ti heula di ka jalmana. Apa salahku? Eta mah urusanmu dari tamu. Cek aing malin ngomong kita tadi atuh cek aing mah geus meunang mah. Meureun aing teh moal neangan. Eta mah hak aing ngomong henteu nya kumaha aing atuh. Heuh lain masalahku kitu pan tadi ini tah urang tadi isuk-isuk Eta teh. mah tadi. Kenapa kamu terlambat atuh? Aing keburu dapat ini. Itu aing itu komisi kumaha itu aing ngagentianana. Urusanmu dari tamu uruskeun we sorangan. Wayahna tuh 100 sih jeung ngagentian nu itu komisi nu tadi nu jalma kapake. Tidak ada urusan, ek dibawa ka meja hijau ge aing mah akal tetap menang. Nah aing maneh tinggal bikeun deui we komisina. Napan geus bae aku aing geus pake mahugi. Komo eta salah maneh. Pake ngahobi teu kaop sana tuh da mahugi. Jeung minjem 100 mah tuh heula. Ke digantian. Wah, dia diberengkeun kabeh eueuh. Bah, nyaan ku aing ke digantian. Panas gitu ku aing tadi kalau ka dipahugikeun eta duitna ku aing ka awewe. Dari tamu, wah, ka ditu wah. Aing keur nyanyi ya, nyanyi nu merdu. 50 we tuh, 50 gocap. Wah. Bah, gocap. Aing ngek nyanyi isa teh jadi wae. Nini make kutang ka jalan. Ku akhirna dicarekan ngalawan. Nini pika sebelet. Dupak tingkeung blaem. Bong pak pong. Bong papo. Ting tingkeung. Dupak ting dot. Bong papo. Pak pangkeung.